Mitra-mitra pemiar tub dongeng Mang Guru, si Jayet jeung si Rojai kacida ngagebegna. Lalaki anu geus rada umuran anu geus hudang tina sarena langsung cengkat tina risbang, tapi tekebat sabab seseket bedog geus nampe deket beheungna. "Bapana, bapana!" cek anu awewe anu sigana mah pamajikan eta lalaki. Siga anu banget manghariwangkeunana kana kasalamatan salakina. "Yeng, aja dog sia, bisi dipodaran ku aing." Anu nodongkeun bedog anu taya lian ti si Gempur nyentak ka pribumi. Pribumi ngahep-hep pupurungkutan. "Puroy talian," cek si Gempur merentah anak buahna. Teu talangke gancang si Jayet jeung si Rojai nalian pribumi ku samping kebat. Bahamna dibobolan lawon sangkan teu bisa nyuara. "Iya, hasil oi. Ayo buru arenit," cek si Gempur bangun anu bungah kacida. Si Jayet jeung si Rojai gura-giru nuturkeun si Gempur anu geus miheulaan ngalengkahkeun kaluar ti eta kamar, ninggalkeun pribumi anu ugil-ugilan hayang leupas tina samping kebat anu nalian leungeuna sewang-sewangan. Mitra-mitra pemiar tub dongeng Mang Guru, sanggeus aya kana sawatara lilana antuk namah anu lalaki bisa ngalepaskeun tali gancang ngudar samping kebat tina leungeun pamajikanana. "Bapana, bapana!" cek anu awewe nyageruk dina rangkulan salakina. "Duh, sabar Nyai, keun soal harta mah bisa diikhtiaran deui. Anu penting mah nyawa urang we salamet," cek anu lalaki ngabeberah pamajikanana. Sanggeusna ngabejaan tatangga, loba jalma anu ngariung di eta imah. Kabeh milu ambek jeung manghandeuleulkeun kana kajadian anu karandapan ku nu boga imah. "Sabarnya Kang Ujang oge Ceu Isah, anu penting mah akang jeung ece saralamet," cek salah saurang tatanggana ngabeberah anu boga imah. Anu disebut Kang Ujang jeung Ceu Isah ngan saukur arunggeuk henteu nyuara. "Doh, karunya euy ku nanasiban Kang Ujang jeung Ceu Isah teh. Panjang jaya anu jadi anakna geus sababaraha bulan eueuh laratanana. Ayeuna atuh hartana beak dirampok ku si Gempur." Kitu di antara wangkongan tatangga Kang Ujang anu milu mangkarunyakeun. "Oy, tapi keun bae da beunghar ieu Kang Ujang mah. Sawah jeung kebonna oge loba sarta lalega. Atuh perkara anakna mah doakeun we sing gancang aya laratana deui sarta bisa ngumpul deui jeung kulawargana," cek anu sejen milu mairan. Lumayan lila tatangga Kang Ujang ngariung di eta imah. Ceu Isah anu can eureun tina inghak-inghakanana pada ngalalemu, pada ngababarah ku anu araya di dinya. Kokolot lembur oge teu lat ngelingan yen kangaranan harta mah ngan saukur titipan, kudu narima saupama dicandak deui ku nu kagunganana. Mitra-mitra pemiar tub dongeng Mang Guru, cag urang tunda heula kaayaan Kang Ujang jeung Ceu Isah. Ayeuna urang sampeur deui nyaritakeun Mang Ocit jeung kulawargana. Mitra-mitra pemiar tub dongeng Mang Guru, sakur-sakur anu hirup pasti ngalaman maot, sakur-sakur anu cager pasti ngalaman gering. Teu jauh beda jeung anu kaalaman ku Mang Ocit anu dina wanci isuk teh biasana mah geus indit ka kebon. Harita mah geus beurang oge ngaringkuk keneh di kamarna, alatan gering anu lumayan parna. Kang Asep teu indit ka kebon dicarek ku Jang Aji. Pajar teh kudu aya lalaki anu ngabaturan keur jaga-jaga bisi aya hal anu teu dipiharep. Anu indit ka kebon ngan saukur Jang Aji sabab keur aya anu garawe. Atuh Jang Aji oge geus satekah polah marancahan, tapi kangaranan makhluk anu dicangkingna lain ilmu pasti, tapi ngan saukur ilmu sugan cager, sugan salamet, sugan hasil enggoni ngajalankeun tarekahna. Anu salangkungna ngeunaan hasilna mah sagala rupa oge gumantung kana katangtosan mantena.
Gera tuang heula atuh Pak, ceuk Nyi Kenoh paromana siga anu sedih kacida. Aduh, padahang Nyai, padahang, ceuk Mang Ocid sorana halon. Ih, paksakeun we atuh saeutik mah bapana, tong kosong teuing peujit. Ceuk Ma Ucum ngarasa hariwang alatan dipapaksa wae. Antuk namah Mang Ocid cengkat disangkeh ku Kang Asep. Saeutik-saeutik bubur jeunan Nyi Kenoh di dahar kunu gering, kalayan dihuapan kunu jadi anakna. Hampura bapanya bisi pondok umur, cek Mang Ocid kalayan netep mata anu ceuleuyeuk. Tong nyarios kitu Bapak, da ieu mah panyawat biasa, sok tuang deui buburna meh engal damang. Cek Nyi Kenoh kituna teh bari ngusapan sirah bapana. Ari Kang Asep mah gancang ngeloyong ka dapur rek ngaganti cai dina bekong, kuci teh haneut. Ocid, keluar siapa bal, aing rek balitungan. Sora anu ngeuleuweuh di luar matak seber kana hate. Halah, saha eta teh Nyai? Ceuk Ma Ucum pohara gempeurna. Tekung sinembal gancang Nyi Kenoh ngadeuketan jandela. Waduh, Mak, cilaka, aya si Gempur jeung anak buahna anu dicarek teh, ceuk Nyi Kenoh. Cicing wae mah cicing, ceuk Kang Asep ngurunyung deui, henteu tulus mawa caina. Ari Mang Ocid mah ngan saukur ngalempreh, aya tangan pangawasa. Beuledag, sora panto imah aya nu ngabaledog. Ma Ucum murungkut, silih rangkul jeung Nyi Kenoh. Keluar sia keluar, geus diacak-acak ku aing jeung imahna. Sora anu ngeuleuweuh di luar dituturkeun deui ku pating beledagna maledogan imah. Kang Asep anu banget melang kana kasalamatan Mang Ocid jeung kulawargana, gancang ngalengkahkeun sukuna nyamperkeun si Gempur jeung balad-baladna. Akang, cicing bisi cilaka, ceuk Nyi Kenoh nyare ka Kang Asep. Tapi Kang Asep geus nekad, ceuk pikirna tibata nu cilaka kulawargana Mang Ocid leuwih hade dirina anu jadi korban. Iya, geuning sia ge aya di dieu kunyuk, ceuk si Gempur, apaleun keneh kana rupa Kang Asep. Saha eta teh Kang? Ceuk anak buah si Gempur, anu tayalian ti si Rojai jeung si Jaed meh bareng tumanya. Iya, teu kudu nyaho sia mah, odaran we kagok, ceuk si Gempur kituna teh bari ngagak-gak. Tekung si ngomong deui, si Jaed jeung si Rojai langsung meresat bedogna. Cileung, siat. Si Jaed miheulaan narajang, siseukeut bedogna rek nyabet beuheung Kang Asep anu memang geus sayaga, gancang ngelokeun sirahna. Atuh plos. Bedog si Jaed teu keuna kana sasaran. Ari Kang Asep anu harita rek nejeh bujur si Jaed anu keur ngajolongjong, kapaksa ngarangkogkeun niatna, sebab kapireng bedog si Rojai nyuruwuk rek niruk dada. Kulitik, kapaksa Kang Asep ngaragragkeun maneh pikeun nyingkahan panarajang lawan. Atuh plos. Bedog si Rojai ge teu keuna kana sasaran, meh we ngagabres kana tonggong si Jaed anu keur ngajalongjong. Ari Kang Asep gancang gugulitikan ngajauhan lawan. Haha, aya kabisa oge geuning sia teh oi, ceuk si Jaed ngagak-gak. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, ari si Rojai gancang narajang deui nyabetkeun bedogna rek ngalakana dada. Gancang Kang Asep ngagiwar ka belah kenca. Atuh plos. Bedog si Rojai nyamos deui ngahakan angin. Bareng jeung kitu, suku Kang Asep ngahiuk dipake nuar suku lawan. Geduk das. Dua suku diadu. Si Rojai ngagoak dibarengan ku awakna anu gugulitikan. Nempok kitu, si Jaed teu cicingeun, gancang ngagajeleng sarta nyabetkeun bedogna rek ngaladeui kana sirah. Tapi Kang Asep geus leuwih ati-ati, gancang ngelok dibarengan ku nonjokkeun peureupna kana iga burung lawan. Geduk das. Si Jaed ngaheunggeuk, awakna moyongkod. Peureub Kang Asep nangal pisan kana sasaran. Nempok kesempatan kitu, gancang Kang Asep nyusul tepus rek ngalagado si Jaed ku tuurna. Dina kaayaan kitu, ujug-ujug kolebat, hiuk ceberon.
malah Kang Asep anu ngagoak disusul ku awakna anu nyuksruk. Sabab samemeh tuur Kang Asep kena sasaran. Kalayan kecepetan gerak anu pohara gancangna, si Gempur ngagajelang sarta nenggel sirah Kang Asep ku pereupna. Kang Asep humaragung bari nungkup sirahna anu saterusna mah las teu inget di bumi alam. Hiya, sakali nenggel oge ngajongkeng ayeuna mah sia oi. Akang, akang, ceuk Nyi Kenoh ngagoak banget melang ka Kang Asep. Hiya, geuning Nyai geulis. Iap Nyai, urang teruskeun anu kamari teh ya geuning. Hiya. Ceuk si Gempur ngagak-gak. Panonna neuteup Nyi Kenoh anu ngelolkeun sirahna tina jandela. Sarocin, gancang keluar sia. Lamun teu bijil, dipodaran ieu jelema ku aing. Ceuk si Jaed dayohna mah masih keneh neuteuli ka Mang Ocid. Sanggeus didago-dago Mang Ocid taya kaluar. Si Jaed beuki beak ka sabaranana. Set, mesat bedogna. Ngan siap, rek disabatkeun kana punduk Kang Asep anu keur nangkuban. Tapi aneh, ujug-ujug jarig-jeug. Awak si Jaed jarig-jeugan lir anu kadorong ku tanaga angin anu kacida gedena. Nempok kitu si Gempur jeung si Rojai pohara ngagebegna. Hiup, wus, wus. Angin dak dubadakan ngagelebug, muter di luhureun imah Mang Ocid. Krap, angin eureun, cileug. Teu kanyahoan teuing ti mana datangna, ujug-ujug ngajaraga jirim jarangkung badag anu dangdanana siga prajurit sarta samakta ku pakarang aya kana belasan urangna. Si Gempur jeung dua anak buahna kacida pisan reuasna, tapi si Gempur anu kiwari lain si Gempur anu baheula geus nyangking kekuatan anu rosa. Sat, si Gempur masang kuda-kuda rek ngawatek ajianana, tapi teu kebat sabab teu katempo jirimna. Ujug-ujug karasa ku si Gempur aya anu ngajedak kana sirahna. Si Gempur ngagoak bari nungkup sirahna. Baretak si Rojai jeung si Jaed mah langsung lalumpatan. Teu sirikna bari notog-notogkeun maneh. Ari si Gempur sok sanajan kekuatan geus pohara luhurna, tapi ari teu bisa ningali musuh mah teu bisa kukumaha, kapaksa milu lumpat nuturkeun anak buahna. Ari Nyi Kenoh jeung Mang Ucum anu tadi noong tina jandela dikerung-kerung sabab teu nempoon ka prajurit jin anu keur ngajaraga. Ka mana deui ayeuna Kangjeng Patih? Ceuk salah saurang prajurit ngalek aki-aki anu tina pangawakanana mah masih keneh keker. Jalingakeun we sangkan prajurit utusan karajaan ulah nepi ka manggihan ieu pacempacan. Terus calingakeun pirajaeun urang sangkan teu kapanggih ku pihak karajaan anu hayang mateni nyawanya. Tembal Ki Patih anu tetela geuning Bapa Najang Aji. Benar pisan Ki Patih, Raden Aji Buana ulah nepi ka cerek ku pihak kerajaan. Kaula geus teu kuat hayang robah, geus capek nyaksian kasawenang-wenangan Raja Murakasadana. Ceuk salah saurang abdi dalam kerajaan milu mairan. Tapi omat kudu sabar, encong sologoco. Kakuatan prajurit anu ngadukung urang kacija saeutiknya. Anu penting ayeuna tugas urang mah nyalametkeun Raden Aji Buana. Ceuk Ki Patih eureun heula nyaritana. Jeung ayeuna mah laksanakeun jai pancen sewang-sewangan. Teu tapi omat sing carapti, sabab lamun siasat urang kanyahoan, mangka nyawa anu jadi canjonya. Jeung ari njit kaula mah rek ngurus heula ieu jajaka. Ceuk Ki Patih neruskeun deui caritaanana anu ditungtungan ku marentah ka prajurit-prajuritna. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru, canggeus amitan mah ngon belesat. Para prajurit ningalkeun eta tempat. Ari Ki Patih sanggeusna para prajurit arindit mah gancang ngadeukeutan Kang Asep. Reup Ki Patih meureumkeun matana, "Buri Nyai." Leungeun Ki Patih jadi ngagebur ku cahaya hejo. Pal dampal leungeun Ki Patih diantalkeun kana sirah Kang Asep. Kang Asep ngulisik, ari Ki Patih gancang narik deui leungeunna. Kang Asep, Kang. Satengah lelumpatan Nyi Kenoh ngaguk-guk muru ka Kang Asep dituturkeun ku Mang Ucum.
Ari Kipatih mah gancang asup deui ka jero imah. Anu saterusna asup ka kamar Mang Ocid. "Kang, teu kunaon Kang?" tanya Nyi Kenoh kitu teh bari mantuan ngahudangkeun Kang Asep. Anu siga lelongo geus hudang sare. "Yeuh, Jang Asep, teu kunaon?" cek Mak Ucum mere pananya anu sarua. "Asep, saha Asep? Nami abdi mah Jaya, Mak," cek Kang Asep semu kerung. Bagian Mak Ucum jeung Nyi Kenoh anu karerung mangsa ngadenge kekecapan ti Kang Asep. "Ahihi, dedeh, alhamdulillah Nyai." "Alhamdulillah Nyai oge Mak, abdi tos emut sagalana ayeuna mah. Nami abdi teh Jaya, kawit ti lembur Cikampak. Abdi ge teu hilap kana kasayan kulawargi emak. Sareng hiji deui, abdi emut rehna Nyai Kenoh kersa nikah sareng abdi. Saupamina abdi parantos damang deui emutan. Abdi emut ayeuna mah yen abdi masih keneh lelengohan. Kumaha Nyai masih keneh kersa janten bojo akang?" Ceuk Kang Asep anu tetela ngaran aslina mah Jaya netep seukeut ka Nyi Kenoh anu masih keneh molohok. "Akang," ukur kecap eta anu kedal tina letah Nyi Kenoh. Anu langsung harita keneh langsung ceurik sarta ngarangkul ka Kang Jaya. Ari Mak Ucum ukur bisa nempokeun pamolah Nyi Kenoh anu jadi anakna. Naonan eta teh Nyai? Can muhrim, sabar lanan." Kadenge suara Mang Ocid di tepas imah. Bapana ieu, ongkoh keur gering," cek Mak Ucum curinghak. "Geus cager atuh Ucum sayang," cek Mang Ocid. Kituna teh dibarengan ku ngahehe. Bapak ieu teh." "Ade dengekeun ti tadi, oge Bapak mah Nyai. Syukur ade geus cager deui ingetan mah. Tulus meureun nya teteh ayeuna mah nya." Cek Mang Ocid motong omongan anakna. Kang Jaya mah ngan saukur seuri bari gancang ngalepaskeun rangkulanana. Kang Jaya jeung Mang Ocid sakulawarga kacida barungahna bungah ku hiji ku dua. Komo Nyi Kenoh mah paromana marah mae kacida sabab kahayang napikeun ngarumah tangga salila ieu sakedeung deui rek tinekanan. Kitu mungguhing Gusti dina sagala perkara pasti maparin anu pangsaena ka sakur-sakur makhlukna anu salabar sok sanajan sakapeung. Ari ceuk nafsu mah maparin cocobina teh kawas anu tega ka sapalih makhlukna. Cageula nya hei.